Karena ondot Iya teh ngopi. masaan kieu bau dia. Dahareun we. Cik nyoba sak. Tos kieu jero jail nih. Bahagia ya jeung teh. Cek debus ngadar baud. Anu ngadar suku kieu suku ditipungan. Woi, mati mah maot. Bila ya lari, gimana? Ini lu. Tunggu. Mati mah teh saha? Mati mah maot. Iya. Terus mati mah mau orang dek nitil lah. Kelak. Mati mah maut. Heeh, mati mah maut. Isi eta mah gelo anjing bau kuning. Lapar kieu dengan restoran gitu lah. Google Map. Restoran nah. Tah aya da tuh. Lanjut. Kemana nak? Ambil lurus sejauh 500 meter. Siap. Daripada mana ya? Sok belok kiri. Belok kiri, parkir. Lurus sakdi. Belok kanan ayana, ulah nepi ditabrak eta bapak-bapak. Kela-kela, urang bingung. Belok ke mana? Belok ke mana? Kela poho deui, lurus kitu. Maneh anu anjing. Kiri apa kanan? Kela cok nang kiri anu menang, sok ka kiri. Kiri, siap. Sumuhon kaset. Lurus sakdi. Lurus. Sumuhon lurus. Tereh nepi mana? Sok tuturkan kata-kata neng weh. Stop abang udah sampai. Atuh ini mah tempat runtah tuh gitu. Ah masa sih? Tempat runtah. Ah, piraku. Atuh nu bener ieu mah runtah. Restoran meren, kapungkur mah tempat neng bobogohan ah. Atos ditutup cigana mah nya. Maneh nu gila. Hampura aa. Mendingan uih weh nyeplok kendok di bumi. Jeung atuh dah kenaon maneh? Ngarokok atuh. Oh, sikan rokok. Ieu pamalik rokok ya. Sok. Dia segitu teh. Ah, kurang menta. Oh. Rokok naon sih? Rokok Garfield. Oh. Poho sabaraha sih mau sabaraha batang? Setengah. Di belah mana mulina sih? Harus mana? Lu korek nate? Korek nama ayah koreknya. Bisa rot ke mana deh? Tuh aja ditangkal. Jangan naik kalau tangkal tuh. No, di mana? Erek ngabejaan orang. Enggak can meludut teh. Itu warungnya nutup. Mana mau balila? Tibul ku aing. Oke.